nyawa di batur mah. Kita tidak tertarik tuh teh. Diputi mah. Maksudnya nggak gede. Di nu hajat teh kita ruka Nah, padahal. di maharepna ieu teh seperti di dapur. Oh, pan di dapur aya di dia. Ari ieu mah maksudnya kan di itu nama pelaminan mah. Dari itu. Tadi itu orang di dia udah kesangu. Ame babari dahar. Ya heeh. Da aing menurut Cerdas saya gitu mah. Menurut jangan dahareun urang mah. Oh, di mana-mana ge dahar heula. Di gawe mah batu. Pak digawe mah batur cenah digawe. Bener. Urang mah dahar heula. Urang mah dahar. Air kondangan teh dia mah teh kagean geus gaya kieu. Pas maghrib. Kiraha maghrib. Tuh aing ge lepas meureun geus gaya kieu jadi salin deui. Salin. Mana anu yakin ya yakin. Masalah dahareun kan dibawakan ke hareup. Oh, benernya. Aing Umang dapur teh mah. lapar ge aing meureun. Nya tuh daang sangun awu bawa kieu Ya, ge. muas ayah hari dapur. Aya di hareup mah can aya. Can dibawa. Bawah nya. Pas maghrib. Di dia mah biasa na mentak aing teh pas maghrib. Jadi nama yang daang mah ke dapur. Jadi Daang. ulah ka ditu ulah ka hareup. Ayo undangan geus beres undangan mah urang teh santai gitu jadi nama Aing nyantai wae ah nek kondangan teh geura. bingung udah ayeuna rek undangan tahunna geus aya urang Can di hareup mah. Di hareup. Aya dapur mah aya loba. nggak lapar urang ye aing geus gaya kieu jadi balik deui salin deui ya mah Salin. Kudu aya nang ke maghrib. nyangga setelah balik lah tuh Ayo. aing mah nya siap